nganapikeun ka zat nu ngadamel alam yakni Allah. Teu percaya bahwa Allah teh pangeran, kufur. Teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah, kufur. Teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah, kufur. Tak sing hade geus tambah dibahas kamari. Awir rusula atawa tu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu. Sing hade urang, sing hade pamajikan urang, sing hade anak-anak urang. Ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya. Antat sing hade. Heuy, jasana can orang Allah ngutus rasul. Ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul. Eueuh rasul teh geus murtad kalau kos itu. Murtad. Aw nafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian. Anu geus jelas manu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir, murtad. Kristen murtad, lain murtad kafir eta beungeus. Yahudi kafir. Katolik kafir. Buddha, Konghucu, Protestan, kabeh Hindu kafir, dipanggang ke di akhirat. Disate. Nauzubillah min dzalik. Sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun tepugu-pugu pangeran dia jadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran. Andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha? Oh dianggap Tritunggal, heran. Tapi keyakinan mah nyana pinter, nyana gagah, nyana sugih, tapi pinterna kabalinger. Masa manusia di pangeran? Cenah kasandingan pangeran, tadeuy pangeran nyandi. Isa nama makhluk, isa nama jelema, ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos jurig nyanding. Sehingga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Ya eta kos itu kafir. Sia deh. Geus urang ngaku harimau. Saha pangeran? Allah. Sah Nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah. Beres geus. Nah kitu bae geus. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi, sanajan ngaranna Muhammad misalna di Cengkareng lain. Kitu bae geus. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak Kongsiun. Muhammad anak Kongsiun. Beres. Awidda'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian
sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ieu ngadengen agen nabi Asep tukang beca deui lah kafir dari jelema la nabi ya ba'di cek Kangjeng nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal. Al sadaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada Kangjeng nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa, Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mending ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula, Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi, biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh ke sini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Serinana. Jadi babari orang atuh anu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanyana. Ayo coba. Tadi ome ulah kadi galak-galak ulah. Nyaho bae. Kita kadi aja eueuh. Algola atawa ngomong kieu nya Caki Zaid deh euy. Nabi urang mah jahoreng kulitna hideung. Murtad sih, sembarangan sih ya. Emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad. Atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin. Gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang mah jalain urang Quraisy. Murtad. Berarti ngayakin ke Nabi salian aya deui nabi salian Kangjeng nabi urang. Hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama nabi. Eueuh deui pangkat nu pangluhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat mamuktasabun. Autun lalurut batuha bisafail qulub. Horenganan eta pangkat dosa kitu luhurna pangkat kanabian teh besi daya bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngasap pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh hesen ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf Imam Ghazali, Imam Qusyairi terus belah ditunato ka dieuna Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate nit hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena
geus jelas-jelas nabi mah teu bisa dikasab nu endeuh ge dikasab pangkat wali pek ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya Avanza ulah aya Kijang ulah aya Serwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepeng bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisa salah burung teu azan gede jaheung set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deui dina kursi nundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola endahan neulean motor kudu digosokan heula motor majikanna ka lain geus soal ke kok karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi de kontreng ngarokok deui cek pamajikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene pamajikanna mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pamajikan ngelingan salaki isuk pamajikanna dieling ulah nonton TV bae ke heula cenah angel kene ieu ke heula sakedeung deui ka jadi salakina kadinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu na hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah naonan kikituana tuh kan utar atur nu karitu lain hayo micinan panyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa masyaallah nu mantaku urang di zarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang di zarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kumaha ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahiji ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis kayak kukula diusulkeun boboh geus wauh jasa burungnya nama tuh usal-usul Gade nu boga maksud ka dieu make amplop nulis make amplop sian amplopna geus tah mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan
atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajannya nanti ngaku kana sifat nabi. Alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapau. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna? Urang mana tah wahyu? Hayu lalaga bae kege cenah indit sorangan. Ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ge kula masuk resep. Jelema ngaku karomah, sia kowe ngetanggap ya coba. Kos kumaha ye karomah. Ayo coba. Kege nya ngaleos sorangan. Ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon. Oh, masyaallah. Cenah teu teureuk dikadek. Batu ge teu teureuk dikadek. Cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber. Cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai. Ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadeuleuk kuntilanak ge nyilples. Ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu. Dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat. Eusina di jero bakal mengarah ke hakikat. Geus moal aya bae geus pokona mah. Sabada Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya. Au kadzdzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul. Terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Adam Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Idris Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul, terpercaya Kangjeng Nabi urang teh nabi. Geus tama murtad geus. Antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad. Lain murtad kafir. Awasabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark, model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir. Istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi. Ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan. Maksud ngahinakeun itu murtad. Tinggal eta, masyaallah. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah. Geus puguh tah ngaran Allah dihina ku urang. Asmaul husna. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu. Nganderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna. Mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna. Ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna. Babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna. Geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero. Mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah, neule segala rupa nu kadeuleu Allah. Sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna.
lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sekali daharna gembul sekali nginumna loba ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pemajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka segala rupa. Sebab ieu kabeh asmaul husna. Mantak aya bahasana beat. Sumpah setia. Dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas. Hayang usul ilallah. Tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge mah fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deurus teh kitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu pakai bahaya ngaji ka dia sebab Allah kan geus can usim mah ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa keancaman Allah murtad takut gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takut gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punya perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabantu padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun parentah Allah lah cek kada teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh sorga teu percaya ka sorga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya mah teu percaya ka aya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teu kiamat murtad geus kudu baca 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad
ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah nunjuk doang kieu. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ieu mah makhluk. Jangan bari nunjuk kieu. Salamet. Ya, gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukkeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukkeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula mah nunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar ceknya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah tiba-tiba lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang we gila mana aya belah mana teh geus male bejakeun aya belah pokokna tah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran baik nu ngaran Zabur Injil Taurat Quran eta hadis makhluk hadis apakah qadim Syafi'i cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya ceknya nunjuk deui bae Quran tuh dikieu-kieu urang moal bae Taurat dikieu-kieu Zabur Injil nah ieu nu opat eta makhluk ceknya teh saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareureun bener tuh tinggal raja bae wah iya bagus ceknya berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Tuan kula mah hayang nonton nih kula malah hayang ka surga di surga mah ini ceurik kon ini ngahing-hing bae kadengen ku Siti Aisyah Siti Aisyah geri basak kunaon Aisyah mana cerik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula mah rasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan karena lalagaan tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan urang sok haju wow maning geus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik ohara jasa jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk urang teu ngadengikeun eta guyonan saya tiga-tiga sehingga
mun ditanya tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mah tah ngaji cakna teh asa di alam mana meureun emang gua kerek aing tiba lagi kan aya guyon kan ulah diseja-seja namun diseja-seja celaka atuh geus pembawaan deui cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi gitu guyon sanggeus Kangjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taekeun ka anak onta geus menang si eta Tuhan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu tuh kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah anak dibere anak kontak aju ieu gede amat atuh ieu anak kontak emang ieu anak anak kontak kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaranna lalagaan mah eta kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentek ngahijieun Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan aya lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang biasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae wae ditoel-toel atuh ku urang wae dilangketek-langketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu ajar eta nya nama kitu teh lain kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang kula menang jeung Siti Aisyah kuna teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya na eta ngaranna lalagaan menang saminggu teh tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cekeuna teh ieu piala rek dibikeun ka mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah karim eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marahan dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula ge aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinya na piring dikitukeun kana rot naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ye kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek gini Siti Aisyah seuri bae eta di dada seunu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gini teh Siti Aisyah seuri pan horeng seunu teh seunu ieu seunu hate seunu kolbu ngagebur geus lamun seunu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seunu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seunu ngagedur cek Kangjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seunu tadi dada kira-kira kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Imam Syafi'i
cek Imam Syafi'i Zabur dikieu-kieu ku nya kabeh jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek nya bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamet maneh geus tinggal kiai be bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek nya make otak Masya Allah geus kieu ge daratang deui maksud Tuhan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hese mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain esi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lalampahan ke gereja kede anteupun heulanan ke urang bakal kapanggih kira motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi nu manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ye cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bi sunnatin la tawangenteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu thalathah kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan kitulah kaayaan barang dahar Kanjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunnah Rasul cek urang teh sebab Kanjeng Rasul lah gitu hebrak ngomongnya laisa adab kos itu mah lain adab cek nya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu ge moal ku tilu geus mah lain adab tah mah situasi bae tah mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunnah Nabi ulah sok make dihela-hela tah mah teu ngadaharapan korma di urang mah pan sangu tah mah lain adab tah mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa tah mah geus lain adab tah mah teu percaya kudu mah eta kos kitu adab tah mah situasi bae murtad lain saya tik dakwaan ngomong gitu sing ada ulah gogoyon endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kanjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan beuh budak kore mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan mah geus sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear
Nah, lamun geus pare bulu mantep jasa. Bagolok mun ku ari mangeunah. Geus tah nikmat. Tilu bisa sanggup ge digemplem-plem tilu tuh. Nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna? Bulog. Eta pemerintah zolim. Sebab teu bisa make tilu kan. Ya, ieu pamarentah jahanam ye. Nah, urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa. Wah, raja blon ye raja ye. Geus cukup, cak raja panggil. Kunaon sia ngeblon-blon aing? Aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul. Gara-gara sia mere bulog aing. Coba ge hese jasa tuh hese. Aing rakyat dibere bulog, aing sia geunah bae. Endeuh ge aing geunah, sia teu geunah. Bah, ieu mah beuki di penjara bae budak. Ya Allah, ya Rabbi. Awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng karena sunnah Kangjeng. Numantak kula pernah didebat satu ketika, kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak, terus tidak muludan teh nyaritakeun sunnah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad be gitu. Eta ta pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebeli lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge je ulah sambatkan nya tah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin ku aing segera turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut, langsung sasalaman, langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nu ditahadar ge nanti dulu, usah dahar-dahar ya. Tanya kok kula ngaji di mana muruan terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis nyana lah sambarangan murtad sia kok kula dikitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana Mentah hampura, Rita kan mentah hampura, masya Allah, mentah hampura awas ya kuai, dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener banget, untuk. Pernah terjadi tak kiai, terdaik-daik deh, nyana asalnya kula bembung yang ngomong ngaji jeung kieu cicek. Bong ya kena asalnya na diondang ka dieu, aya ki ucin teu? Henteu kajeun, mun aya ki ucin bung cek kena ieu. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jangan ge ngaragap salah tama ego na doang. Alhamdulillah. Geus jadi nyana menyadari ku ari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kumaha tama hadis. Masyaallah. Kula dijelaskan dirad punya nah aingna aya kene moal balik aingna datang ka subuh sia tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu ku teu ayo atawa kieu Golim azbarak fa innahu sunnatun. Tah. Kuku potongan tah sunah Nabi tah. Golim azbarak. Sunah Nabi tah potongan kuku pae kemis. Potongan kuku teh pae kemis, pae Jumat eta potongan kuku.
mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula curug katuhu kadi jari bugang terus jari manis kemudian cinggir keureun ka cinggir kenca gade tak eureun di jempol katuhu kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe Kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh moal beres pas Salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge moal untung pas Salasa mau sampai ngeuretan kuku sial Poe Kemis, poe Jumat, mun poe Kemis sapoe, mun poe Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi aqgallim azfarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, "Hei, tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah." Kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunnah moal aing moal keretan kuku murtad berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunnah Kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing moal keretan sanajan eta sunnah moal ulah ngomong kos kitu moal wakalan lah geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah kunaon emang moal waka henteu moal bae moal wakalan henteu naon lain kira keretan itu sunnah kajenting ngelanan moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajen henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da barang ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadei kiai blon iya ngomong kos gitu teh sembarangan moal gula mah laaf ulu ingkana sunatan moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng Nabi ngahinakeun kangaran Nabi ngaran Allah perintah Nabi janji Allah janji Nabi ancaman Allah ancaman Nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau